Zaman nu ngacaprok urang patepang dangu deui dina konten anu mana di kanal Caprok Radio Ngabuburit seni budaya Sunda dina wadah anu ngigeulan jaman mangrupi-rupi Cina utamina cerita dina basa Sunda. Capondong so 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 capondong so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, urang patepang dangu deui dina ieu kanal YouTube Caprok Radio Net. Salah sawios kanal YouTube anu eusi kontena nyaeta ngeunaan seni budaya sakudak sakedikna aya informasinya utamina mah hiburan. Tah, ayeuna bade nyelang deui ku mintonkeun carpon dina segmen Carpon Dongsun bade medar carios karangan Ki Umbara deui anu jejerena Sinini nu diuk dina bangku taman. Ari wirehna mah kaum dangu kamari duh aya komplain ti ieu pangeus si sora saurna teh kamari neregteg nunggu si sora teh mah engkus deui Pak Ucam deui boh dina carnyam boh dina Mang Marsuki kitunya eta geuning geus aya di dieu yo. ni atuh geus tunggu di jero studio kalaka keluar ka dieu Iris lain naon. wayahna we atuh pan make AC anu geus usum AC. Ini mah urang lemur. Mahod-hod. Neng Supinah punten nyungkeun eta tah. Naon Mang Caca? Eta tah sweater pasikeun anu dinu ngagantung tah eta kanggo cenah dianggo. Oh, mangga sekedap. Nih, pali dieu. Anggo heula ye, metu tiris. Aya sweater. Lain sweater gitu. Eta suka diekeun atuh. Makanya lila kene ieu teh mimitina ye. Sekedap buka heula tuh. Aduh. Tara dipintonkeun surat kaum dangu nya. Baju-bajunya becabit persamaan gender segala emansipasi. Ini tara lebih teuing aremutana teh. Heuh da can mendak carios anu tokohna pan anjog kana istri gitunya jadi aduh. Mang Caca izin kalaka curhat gitu. Oh, iya. Hatur nuhun. Sapapaosna ku sim kuring didugikeun nya dina unggah bubuka. Saperkawis pangrojong ti sadayana alhamdulillahirabbil alamin. Anu mangrupi manco teras kana konten-kontena, anu parantos subscribe-na, anu parantos nge-like, sareng nyerat komentarna. Matur nuhun pisan. Mangga ieu carios teh diserat ku Ki Umbara anu dibantun tina buku Harewos Anu Gaib. Nah, kitu. Kumargi mah Carpon Dongsun biasa wae mung sakali tamatnya kitu. Nanging pamit panjang carponanya biasa didentenkeun 2 episode. Supados teu nyangkolong kana waktos nyangakeun Carpon karya Ki Umbara dina jajara Sinini nu diuk dina bangku taman. Wilujeng ngadangukeun urang kawitan. Para wargi kaum dangu netizen sadayana geus katilu tahun jalan mau di imah-imah geus boga Kakek sedap Mang Caca. naon atuh ke kalaka ieu keur Eta Maudi teh Maudi Ayunda. nya di dieu pan kuring orang pertama orang gentos we ku Maudi we atuh nya. Oh nya atuh Maudi Ayunda meureun nya. Lain atuh
Nya mau dinaon lah, mau dimakan, mau didengarkan, mau di apalah gitu ya. Ye. Heeh. Geus teu nyegat teh lah atuh kela. Duh, punten ya. Para wargi kaum dangu netizen sadayana. Geus katilu tahun jalan Maudi imah-imah. Geus boga bati hiji awewe geulis jeung lucu. Moal bawa cek tu ningal mah rumah tangga Maudi teh pinuh ku kabagjaan. Awak sarehat, imah, gedong, sagala kahayangna bisa kasorang. Hayang dahar ngeunah, hayang pake hade teu kudu anjuk hutang. Tapi kabagjaan hirup rumah tangga teh geuning teu cukup usak kitu. Karasa yen kasugemaan hidup teh lain dina lubak-libukna dunya barana bae, tapi dina kasugemaan hate malah mah. Ari urusan hate, urusan batin. Ngeunahna batin, sugemana batin kudu ku batin deui, lain ku bro-broan dunya barana. Karasa ku Maudi najan sagala nyampak hatena marudah bae lantaran salaki teu mere kasugemaan hate. Memeh kawin mah salaki Maudi teh jelema teu boga. Maudi daek ka manehna lantaran harita Maudi teh yakin yen manehna baris bisa mere kasugemaan hirup. Baris mere kasugemaan lahir batin. Eta anggapanana anu disebut kasugemaan hirup teh teu kurang sandang pangan jeung anger dipikageget ku salaki sandang enang. Tapi kageget kacintaanana anu diwalah-walah baris dengdeng langgeng moal aya laasna teh karek sataun oge geus mimiti ngolembar. Komo kaayeunakeun. Karasa ku manehna beuki maju usahana, beuki rea meunangna kauntungan, beuki ngurangan kacintaanana ka Maudi. Sering etah salakina ninggalkeun peuting. Sering Maudi cuang ciengan kadua anak katilu si bibi bae. Hatena disiksa terus-terusan. Mun peuting sapeuting teu bisa sare, mun beurang teu oleh melang. Melang manehna direbut batur. Maudi ngarasa yen manehna geus teu pati mirosea ka Maudi. Nya carogena teh Assalamualaikum dangunya. Mana kitu ge moal salah geus boga deui nu anyar. Tangtu seringna indit-inditan ninggalkeun imah teh lain sabongbrong. Ya panginten ka Korea teh kitu nya. Har. Cenah lain Maudi Ayunda. Nya eta ge sarua salaki ge beureun urang Korea kitu maksud. Nya para wargi Maudi teh can kungsi manggihan inya yen salakina boga deui. Tapi ieu hate nyangkana ka dinya bae. Mun keur nyileuk tengah peuting sok kadenge ting gerentes dina hatena. Pikeun dagang mah teu bisa kudu ngotok ngowo bae di imah. Da kudu rikat sarabat-sarabat. Kapan waktu teh duit cek dengan oge. Dina dagang mah lat memenitan oge tampolana bisa kapoosan bati ribuan rupiah. Lalaki ieu jengkol aya usupna sote. Ekol mah teu aya eureuna. Dengan oge teu eueuheun nu daragang geuning tara amplang-amplangan peuting. Ieu mah boga deui. Boga deui lah. Kitu para wargi kaum dangu emutana teh. Mun geus kitu awak Maudi jadi hareudang bayeungjang, guling gasahan teu bisa sare nepi ka blang beurang. Tapi mun manehna datang sungut rapet teu bisa nembung. Sono bae nu aya. Tapi salakina mah kawasna boro-boro anu mika sono, sakapeung di deukeutan oge paribasa ari geus nyebutkeun hareudang teh. Komo di lendean mah. Ngan kasih nyai kasono jeung kagegetna nu bangun teu aya sudana teh. Eta si nyai mah dipangku, dipunggu, digalentor, diciuman, diheureuyan. Ceuk hate Maudi meureun nya mana kitu oge geus boga deui anu anyar. Tapi nah ari itu tuh Mana? itu tuh katingali teu. Oh itu anu eta anu duaan. Nya parori kaum dangu nini jeung aki-aki bangun geget bangun cinta bae sakitu geus pada tunggang gunung teh. Katingali tina jandela di taman peuntaseun jalan. Aya nini jeung aki-aki pakael-kael leungeun laleumpang lalaunan mapai-mapai jalan leutik nu butbat di taman. Mus-mus reg ngarandeg
nyelang nerempoan kekembangan anu diambungan ku si Aki. Geus kitu katinggal eta si Aki nyarita kawas anu keur nerangkeun. Tuluy laleumpang deui lalaunan. Si Nini anger dikaleng ku leungeun kencana dan nu katuhu mah dipake nyeklan iteuk. Reg deui ngarandeg taranggah kaluhur bari ting darengdek kawas anu keur ngadarengekeun sora manuk anu recet di sarada luhur kai. Mun geus carangkeuleun tuluy laleumpang deui anca muru kana bangku handapeun tangkal. Memeh Dariuk si Aki ngodok heula sapu tanganna tuluy dipake ngebutan bangku. Berak Dariuk pagegeye si Aki nanggeuhkeun iteukna gigireunana tuluy pakupis cacarita. Bari numpangkeun leungeun katuhuna kana pingping si Aki, si Nini ngargapkeun bangun anteng naker. Pohara endahna ceuk hate Maudi, pohara baragjana eta nu duaan. Teuing kumaha hate Maudi bet milu bagja. Meh unggal sore mun kabeneran hade sorena, si Aki jeung si Nini eta teh taratowong daratang jalan-jalan ka taman. Anger unggal-unggal tabuh 5 kira-kirana. Angger laleumpang mapai-mapai jalan anu butbat di taman. Angger pakael-kael bangun layut bangun geget. Mun geus reup-reupan kakara carangkat tina bangku tuluy marulang laleumpang anca bari si Aki teu eureun-eureun ngocomang cacarita. Mun maranehna geus teu katinggal hate Maudi sepi deui. Bari nutupkeun jandela hate Maudi ngagerentes. Bagja temen mun aing kawas maranehna cenah kitu para bari kaum dangu. Layut geget nepi ka pak kotrek itu. Kulantaran hate Maudi geus kabandang ku maranehna, ku si Nini jeung ku si Aki teh. Atuh unggal-unggal ti 4:30 oge geus anger eta Maudi ngalong dina jandela. Mun maranehna elat datang, hatena make teu tentrem, timbul rasa kamelang bisi maranehna kumaha onam. Kungsi sakali maranehna teu daratang. Teuing kumaha taman anu sakitu endahna teh katinggalna surem teu aya dangyangan. Kembang-kembang anu sasarina katinggalna marakbak mangkak galumbira harita mah aralum bangun ngungun. Atuh manuk-manuk kadengena ting koceak ting jarerit. Bangku paranti Dariukna anu biasana hegar lejar teh ngadak-ngadak jadi cakuem. Hate Maudi pipilueun jadi rumek. Sore eta teu aya kabagjaan. Nepi ka isuk Maudi teu bisa sare sakrejep oge. Harita teh bapana budak geus 3 peuting teu balik nyaritana mah nguruskeun pausahaanana. Tangtu teh akon-akon kitu parawe kaum dangu emutan Maudi. Isuk sorena maranehna teh datang. Malah terus aya bulana teu aya sore anu towong. Ngan 2-3 poe anu akhir si Aki katinggalna beuki rada bongkok jeung teu pati rea carita. Pleng bae teu datang-datang. Diitung-itung geus aya 40 poena. Ari datang deui ngan sorangan ngan si Nini. Katinggalna bangun lelesu teunangan. Leumpangna teu rundag-randeg carasa sarina. Cara ari jeung si Aki. Tapi terus bae ngajugjug kana bangku paranti diukna. Berak manehna diuk tuluy ngalange bari nanggeui gado panonna neuteup ka jauhna. Eta lir anu digerakkeun ku mesin, buru-buru Maudi ngarawel baju haneut tina gantungan. Saenggeus mihapekeun si Nyai nu keur sare ka si bibi jeung papatah saperluna, leos Maudi ka taman nyamperkeun si Nini nu keur anteng ngalamun brek diuk gigireunana. Nahangan sorangan si Nini teh. Lagi samperkeun Bibi. Bulanen. Nitip si Nyai nya. Kuring rek hareup heula ka taman. Mangga Den, mangga. Tong poho rek papatah heula ieu. Kumaha Den? Eta kade bisi lapareun. Berewe eta tah nasi goreng kambing jeung ulu kutek leunca nya. Urang kali si pasihan nu kitu atuh Neng Maudi. Kitu teh kasedepna Mang Caca, kasedepna. Oh nya tuh. Syukur ka itu.
Nini nakama bahay nini teh lami teka tinggal si Nini netep ka Maudi seukeut pisan panonna hideung bersih ngan rada ceuleuyeut. Kamari Nini teh jejeg 65 tahun. Omongna bari ungeuk. Anjeun teh ngora kene. Anjeun lila kene hirup. Nini mah kari nganti-nganti dawuh bae. Jep manehna jempe. Maudi oge telemek. Lila apa henang-henang. Hah? Buh atuh kapan lila cenah? Heuh apa ieu durasi atuh lila. Ni nah nini teh kagungan putra. Cek Maudi deui. Panonna anu hideung endah teh netep deui ka Maudi. Gelenyu imut barabat manehna kadongeng panjang. Cek sasaha oge Nini teh baheula mah geulis. Kah? Baheula teh geulis cek sasaha ge Nini teh. Asa tepat santen. Kalakah jeung sirikeun atuh da eueuh dina ayeuna oge. Aduh punten. Astagfirullah neng. Karunya atuh neng. Geus kitu. Lajengkeun Panon ini nu hideung jeung buuk nu hideung meles panjang ngakebai teh ngalaka indung. Samemeh Nini inget indung bapa geus ngarantunkeun. Nya Nini teh diroro ku uwa ti bapa. Nini henteu disakolakeun da harita mah tacan kaprah awewe sakola. Ari lain anak priayi mah. Wa istri pamabeget ka Nini teh nyara euheun pisan. Nyara kitu ka Nini teh baheula keur leutik. Eta bae basa Nini rek mimiti digawe make boga pakaian 4 pangadegna. Padahal papantaran Nini mah harita boga 2 pangadeg teh geus uyuhan. Tah basa Nini mimiti digawe umur teh 18 tahun. Di restoran digawe teh jadi pelayan. Nini jadi rea ka nyaho neng. Nyaho rupa-rupa barang anu arendah. Nyaho aduh kunaon ni? Yuk jasa selek. Nyaho rupa-rupa lalaki. Tacan ge 1 tahun digawe teh Nini kawin ka juru modi. Jajaka kasep jeung gagah. Weh, dadana teh rubak. Rubak ni? Rubak. Sabaraha meter? Ya teu nepi ka 1 meter atuh memang nanaon raksasa. Pokoknya bidang gitu, sembada gitu, pokoknya mah gitu lah gitu. Tandanding lalaki gede tanggung jawabna. Nini kawin ka manehna teh estu suka jenis pada jenis. Suka jenis pada jenis apa laki? Maksudna teh suka sama suka gitu, lain sarua-sarua awewe atau jenis pada jenis teh nya kitu. Suka sama suka pada bogoh gitu neng. Oh, lajengkeun ni? Taki Nini teh bogoh. Manehna bogoh. Mun manehna mulang tas balayarnya dunya teh asa nu duaan be kitu. Pohara enahna. Pada sono, pada geget. 2 tahun teh neng beli asa sakolepat pisan. Teras ni? Tah, basa manehna teu balik deui. Nini keur ngandeg 8 bulan. Manehna teu mulang deui pikeun salawasna lantaran titeulem
waktu nulungan awewe gelis nu tigeberus ka laut. Eleh, menisikan baik kajantanannya, titelem. Mohon sami malih mah parantos nulungan heula eta pan awewe mung ayeuna marai nasauna tanya neng. Mohon gitu. Teras kumaha cariosna? Tah hate nini hari talir samagaha tengah poe ereng-erengan neng. Ngan sanggeus nini ngalahirkeun kakara kasedih teh kabang berangkeun beusan da geuning si cikal teh rupana ngala ka bapana. Pikeun nganapakahan anak nini asup deui digawe di restoran anu bareto. Sanajan digawe capek-capek datang pola mah ti isuk-isuk nepi ka pukul 10 peuting. Tapi hate pohara ngarasa bagjana. Udah puguh nu dibelaana nyaeta anak anu kacida dipikanya anak kunini. Anak bebelahan hate nini. Ih, neng yo. Kumaha? Nu hayang mileleuheungkeun makan ini teh nya teu kurang-kurang. Heudah cekeng teh geulis nini teh baheula teh pan. Nya percanten nih. Sok teras kumaha? Hayang ningali fotona. Aya? Eueuh. Yeh, kumaha atuh? Pokoknya mun aya fotona mah bakal percaya neng nini teh baheula teh geulis. Si ditawaran gabung ka Tiga Dara baheula tapi tak asa kumaha nya lah. Asa kumaha kitu. Ditolak ku nini teh. Atuh asup we mikeun Wijaya harita teh. Oh gitu. Leres teh. Nya kahayang gitu. Lajeng. Gitu duh, resep ka Tiga Dara teh atuh. Tah, tapi ku nini kabeh oge dipik persabenan gitu. Lantaran nini ingat kasih Ujang, hate teu mikeun manehna diterekeun. Tapi ya Allah, coba ka diri nini rupana tacan cukup. Laut, neng, sakali deui laut. Eta si Ujang anu cikalnya anak nini bebelahan hate nini. Si Ujang bebelahan terong bapana. Si Ujang anu dibelaan tepi ka tisuk-suk tidung-dung. Aduh, eta maot deui wae titeulem. Percis bapana, persis siga bapana eta. Maot lantaran nyalametkeun nyawa nu sejen. Harita teh si Ujang keur piknik lalayaran jeung batur sakolana. Cek guruna nu nyaritakan ini lantaran marotah parahuna jadi we genjlong kitu. Salah saurang budak awewe dikecebur. Gajleng si Ujang luncat nulungan. Nu ditulunganana mah salamet cek nini oge. Persis we bapana kitu. Jep si nini eureun nyaritana. Tuluy tanggah katinggal panona nu masih hideung teh ngembeng. Neng Maudi kabawakeun sedih. Kutan gitu nih. Aranjeunna teh pahlawan nih. Nya 14 tahun bari hate kosong nini digawe terus. Digawe pikeun neruskeun hirup. Bung nini teh ari kalaparan mapan. Untung nini henteu gancang putus asa gitu. Berkah na nini percaya kana kamurahan pangeran. Geus kitu bae meureun nasib nini. 5 tahun ti harita nu boga restoran teh ditinggal maot ku pamajikanana. Tah, nini kawin ka manehna. Tapi hirup mang tahun-tahun jeung manehna teh estu awet rajet neng. Boga salaki pamabokan. Gawena ngan nginum we jeung nginum ngan mabok we jeung mabok. Kituna teh sanggeus pamajikanana maot jeung sanggeus kawin ka nini. Atuh restoranana bangkrut. Untung pisan manehna teh buru-buru eta Buru-buru insaf gitu sadar. lain. Buru-buru eureun kana minum. Cain. Buru-buru naon atuh? Buru-buru maot gitu. Nah, nih
atuh aneh tang tunage kanggo neng manya nahan ini make ngerasa untung ditinggal maut ku salaki. Nya anehnya. Nya kan tenan atuh. Sanes sedih nini teh. Atuh dah saha anu betah hirup di neraka. Para wargi kaum dangu sakedapan maneng Maudi eta ngarahu. Yo lila teu aya kajadian nu luar biasa ti harita nu tumiba ka diri nini. Umur nini beuki kolot. Geus lila nini teu geulis deui. Geus kitu taya deui anu daek narima nini digawe. Nya nini teh dirawat di asrama jawatan sosial, asrama perawatan nini jompo. Nah nini teu putraan deui. Nya kaliwatnya. Kungsi tah di pamabokan teh boga deui nini teh. Mimiti awewe tapi maot keur orok keneh. Ari nu sakali deui mah kaluron neng. Eleuh. Nya manusia mangan boga kahayang. Muga-muga Allah maparin kakiatan. Sakedapan jempe sarerea. Angin sore ngahiliwi tiis nebak kana kekembangan. Seungitna balabar angin-anginan. Tah hiji mangsa ke asrama datang hiji lalaki. Lalaki taya kaboga kawas nini aki-aki jompo. Tapi manehna aki-aki bisa seuri jeung rucita bisa nyarita. Kan ini manehna nyaritakeun pangalamanana waktu jadi langlang buana. Manehna nyaho pisan kadangaran rupa-rupa kekembangan jeung sasatoan. Unggal sore manehna jalan-jalan jeung nini. Cacarita pangalamanana teu beak-beak. Carita anu matak pogot ngadengekeun anak. Mun nini keur jalan-jalan jeung manehna ita dunia teh meuni asa lega deui. Poe asa bengras deui. Boh di nini, boh di manehna timbul rasa asih. Asih nu hareutina lain bogoh neng. Kapan ari bogoh mah mun melang teh sieun direbut baturnya. Ari asih mah mun melang teh sieun cilaka. Nini katariku manehna lain ku kasepna, lain ku kabeungharanana da puguh geus aki-aki jeung taya kaboga. Manehna katariku nini lain ku rupana, lain ku kasugihanana da puguh nini geus peot jeung malarat deui. Tapi justru nini katariku dongeng-dongengna anu matak pogot. Manehna katariku nini lantaran nini mikaresep jeung mi agul dongeng-dongengna. Hiji mangsa di asrama aya salametan sakadarana. Salametan kawinan nini jompo jeung aki-aki jompo. Kawinan nini ka aki neng. Tarasa ku nini teh geuning jadi hirup di catut jawatan. Ari di dadasaran ku rasa asih mah. Kurenan teh teu buru ngarasa bagja. Bagja hate. Meureun kasaksian unggal sore nini jeung aki jalan-jalan di dieu. Nini ngeumbing ka manehna. Manehna ngeumbing ka nini. Pada sieun labu. Nya ni. Tapi sakali deui ye. Sakali deui coba tumiba ka diri nini neng. Sabulan ka tukang. Sabulan ka tukang manehna ninggalkeun ti heula. Lantaran serangan jantung. Si nini eureun nyaritana. Neng Maudi telemek. Lila apa handang-handang? Pangesto no. Suka duka nu terus bagilir dina hirup jeung kahirupan nini teh.
geus ngalantarankeun hate nini beuki madep ka mantena. Para wargi kaum dangu ayeuna geus reup-reupan. Jeung sini nih nangtung bangun anu berat jeung haroream naker. Geus rek sareupna geuning. Yuk atuh pukul 7 teh nini mah kudu geus aya di asrama. Bisi akhir teuing salat maghrib. Dalig deug manehna lempang lalaunan. Mangga nini. Hate mau di ujug-ujug ngerasa hanjakal. Nah hamanehna teu diajak mampir heula. Teu disuguhan cikopi haneut heula. Hanjakal. Atuh buru-buru mau di nguru ka imahna. Ngaregepkeun dongeng sinini. Awak mau di lir diguyur kuci kahuripan. Nyaca tiis di luar, tiis di jero. Dadak sakala hate mau di kebek kurasa bagja jeung beunghar ku sagala nu geus kapibanda nyaeta kasehatan. Si Nyai jeung salaki nu taya kacape nyiar napakah. Rupina tengse kapidangkeun carpon karangan Ki Umbara dina jejer nini nu diuk di bangku taman. Kumaha para wargi kaum dangu, mugi-mugi aya hikmah, aya mangpaat oge hiburan anu tiasa dicandak tina carpon anu dipidangkeun. Simkuring tekendat neda dihapunten, wireh seueur kakirangan sareng kalepatan kalih sempal kapigoyon anu aya dina carpon anu dipidangkeun nembe nya. Mangga urang lajengkeun deui carnyamnya ke sambunganana anu bagian salajengna nyaeta carios siginggi teh anu nyandak plot dina zaman Pajajaran. Kumaha carios salajengna mangga teras manco. Simkuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.